supir. Kumaha tadi perjalanan? Tuh kumaha? Gitu we. Tuur panas anjing. Tuur panas. Kamu adalah orang babas ini nggak ada. Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya seperti biasa, Aliando, dan di pinggir saya ini tiba-tiba masuk aja nih, siapa ini kira-kira ya? Halo. Oh, salah naik mobil, maaf. Oke guys, jadi hari ini teh seperti biasa kita mau menghibur Saiful Hajat ya. Acara ngiwinin atau nyepitin ini teh? Nyepitan nu kawin. Nyepitan nu kawin teh nyepitan teh ku pamajikan anak. Gitu. Supaya mulus rahayu teh Nya bari akad terus akad langsung disepitan. Oh, seperti itu. Jadi kita mau berangkat guys. Ini udah persiapan dan waktunya sekarang udah jam 8, waktunya berangkat. Mudah-mudahan di jalannya lancar, tidak ada kendala sedikit pun ya. Kita berangkat berdua. Ya, bertiga. Bertiga usaha, itu penduaan itu. Jadi pan itu. Bikang jalu. Jalu. Merang anjir. Merang. Jadi 1 2 3 4 mobil guys. Dan konon katanya sih sekarang itu jalannya ekstrim banget. Mudah-mudahan melancar lah ya. Tidak ada kendala sedikit pun. Pokoknya ikutin terus sebagaimana nanti di lokasi keseruan seperti apa. Let's go. Sepatu coy. Sepatu kecoy lain. Wah, ya jalan kieu. Teuing aku mau urusan ieu kieu. Bisa nu jalan ka dieu atuh. Keren ki pemandangan. Tuh tinggal gardu halus. Itu baru setengahna itu guys. Setengahna. Setengahna itu. Itu daerah naon Kakak? Gedugan. Tuh tinggal itu warga di dia. Warga di dia. Nanti. Dan jauh-jauh ke punten we. Di depan ada mobil. Bocah fotografi. Jadi sih mah lain budak indung. Lain budak bapak. Jadi budak fotografi ya ngaranna bapana teh. Kaya laguna nih Kak. Kumaha laguna? Mendaki gunung, lewati lembah. Aduh. Panjang teh ya. Ripuh panjang pisan ke balikna ya. Naonan anu panjang. Tanjakanana coba butut. Bisa tenapi-napi. Mana? Yung modo aja nggak. Mana Si Pei tadi nih. Pei. Iya, nunjukin jalan ada. Itu di Indonesia Rokan aya warung Pak Ojoy. Aya Ojoy? Ya pisan ieu mah. Si Ojoy mah. Itu di mana-mana aja. Aya wae mana-mana. Karunyanya ke dia ke tukang PLN. Asli nih, tadi Ieu masa ngkeun kabel ngabentang naik gunung lah.
Ngajarkan tidak. Oh, ada cenah Asep masih kena ke Bandung. Mun Bandung. Ngan. Di mage masih relatif di mah panggung ya. Mak nu ngomong nantinya. Iya. Udah lagi. Asep, Asep. Dan Bu. Oyang. Mohon oyang jeung jalan-jalan aja oyang. Itu panggungnya luhur ya? Jigana gitu ya. Ada ya Soalnya terpal. Terpal biru lin. Guys. Oh, ain tapi. oh, naon tirina terpal kayas. Gitu mungkin panggung. Heeh. Di nu dekorna mah silver. Parutan Bu. Serangan si teh parunten. Parunten. Anu lobaan parunten. Si boleh serangan si culang gelo. Ya udah mawa arit palapun. Alah. Dah. Depan ada gadis. Ada gadis, guys. Ada gadis. Gadis desa teh ya, guys. Dah leutik, guys. Teteh lebat YouTube ya. Ngene rek. Mobil aing ngebul sia, Mas. Mobil urang ngebul euy. Embung. Oh. Wah. Asli. Bieu. Heeh. Ayeuna ngebul kana teh. Teuing. Tuh. Entah enak. Biasa perokok. Entah. Kenapa kiri kanan dia teh? Di kanan. Itu apa ngebul ah? Itu ada urang. Hah? Tinggal ada urang mah biru-biru. Eta panona kasih teteh. Tadi atuh. Entah. Ngobul. Iya. Eta tadi si Amang nu ka ka kanan ninggalkeun ke henteu nya. Jalan motong nih ninggal tuh. Tuh wasur anjing teker sare. Tah. Oh iya teh iya spanduk nu kawinan ayeuna meureun. Itu aya geus di aya, Ka mana, A? Oh, ka dieu? belok kiri, engket kiri itu lurus. Siap. Belok ke handap. Siap nuhun, A. Alah. Geletik si jalanan. Anjir ya. Naon? Dia. Naon? Yo. Dik. Pas bisa Lurus ya? ya, Bang. Lurus. Agak cilik saya ka kanan geus sih. Lurus ya. Akhirnya geus sarua. Ternyata bonang injam. Yang pikiran bonang deh. Perawis guys. Kena. Nah, ternyata si bapak ini seorang seniman, dia membawa pencelon bonang. Suruh pada teh. Ti. Iya. Si pentil lagi tinggal gede gitu. Jauh. Bawa kiri. Kiri. Terus. Lurus. Terus. Nah, itu Mah aing ngeripu atuh da dari jelik mah. baru Oh tahu. kanan ge jero ieu teh. Itu es Enggak dum celik ka kanana sukangan. Wangan badak kali. Tadi perawis sama tukang es dum. Ayo kasih ibu. Maroskeun lokasi. Nah, ini si ibu lagi pipis, guys. Lokasi jawaban paraku. Di mana? Anu ngorit. Anu ah, Mang Egel nya.
salaki naon eta teh hees nya kayaknya. Iya, salah kira naon tepat. Pamajikan lari. Lari yang saha ieu, Neneng? Yang sia cenah. Yang salaki. Aduh, yang Lin Mas di enak. Tadi tukang es dung-dung enak, tukang. Oh, Lanjut. mana aja jalan nak? Oh, berarti ka terpal bieu Kak. Teu salah, nangan Next. Stop Mana ya? aja ya. Ka lurus. Hah? Lurus. Nah, iya. Pengen ke mana ieu? Kiri meureun. Ka handap. Ka handap wa. Kiri meureun depan itu panggung gitu. Cek urang mah hijinya inisiatif di hareup atau make bentang panah. Tah, Ya, ya nih diomongkan dia datang. Asia diomongkeun datang ngadengin. Ngedengin. Karena motor atuh sia teh Udin. Saha? Emang si eta Udin? Udin teh. Main sih CP tuh. Ya daik Aceng. Waduh didaengelin Udin. Padahal li aing ngelain Aceh. Oh, jalan kaki, guys. Guys. Wah, guys jauh jalan Ya kaki, Allah, ya guys. Rabbi. Parkirnya di sini, guys. Ya. Oh. Sok seseleket wae atuh. Nih. Tinggal geusnya aya ieu. Seseleket ieu, ada ngagasrukna. Arah ke jalan. Ini kan kayak sang gitu tinggalin supir. Kumaha tadi perjalanan? Tuh kumaha? Gitu we. Tuur panas anjing. Tuur panas. Kalau ada orang babas ini nggak ada. Hah? Kalau ada Ah, sirek diseleket. bisa sih. Aduh, ya Allah. Ngelewati gunung beberapa puluh gunung ya akhirnya nyampe ke lokasi itu. Oke guys, kita lanjut lah. Tapi mau angkat panggungnya karena ya maksudnya di off karena yang musik takutnya nanti copyright teman-teman. Berarti ya orang ke asup bagiannya ya nabeh. Kan biasanya kan panggung di jingnya kan 2 meter lah ya. Atau paling tinggi 2,5 meter. Iya sabaraha? Iya mah tuh Sabaraha? kalintang MDPL no? luhur pisan. ya. MDL. Aya 15. Hah? 15. JBL. Sekarang kenapa? Si cobi spill. Soban enggak jalan mau nyeri 15 berarti. Jadi orang bahagia Itu gunung aktif teh. aktif gue itu ada nomor HP Lain itu gunung. gunung naon Itu gunung itu. Opsinya goreng. Gunung. tuh tinggali WA tuh. guys yang manggung ya tinggali ini luhur pisan kan apa tuh edannya Wadim tinggali itu gunungnya jauh gitu guys. Masya Allah ima keren pisan sajajar yang itu tuh tinggali ya rep Jeung suhunan. kahanap iya tinggali itu jelema kata tinggali acan ditinggali nah dah teka tinggali itu jauh jelema dia ngomong tuh tadi itu orang teh dihanap tianap itu naik di kaluhur ka dieu nya udah dengan ieu ka dieu mere nah lamun di pegunungan atau di perkampungan sok anu kieu pe bismillah hah Saja nanti. itu fungsi nanti Fungsi teh himpun menghargai leluhur. menghargai leluhur cocok satuju orang yang omongan ente ya Tapi leluhurna bagi Coca-Cola jeung Sprite-nya di dia mah. Bisa kayak kawa-kawakan. Emang Teman aja nama. Biasana gitu. Di kaler mah guys, kawa-kawa. leluhur Serius, ini mah asli. leluhur orang mah tarakan nu kieu kena naon gacoan. Urut awewe maneh urut mah. Urut awewe maneh kecuali. Leluhur aing mah leluhur da. Biar ada dulu. oh tinggal guys ya ya entah bisna itu ya naonnya ya biasa enog ya kerupuk kemplang jauh mie. Oh, Eta mun aya mie mah eta mie jeung endog. Mie jeung endog. ya iya teh kan biasa kan di ya diceplok dirujakeun guys tuh
Jadi menghargai leluhur. leluhur. Jadi Tradisinya. saat cenah urang Tradisi. teh kana leluhur heula. Iya. Cacana Tempatan di dieu. cacana leluhur. Can karuhun teh ya karuhun deui ditu mah. Jadi karuhun teh berarti karuhun. Karuhun teh karuhun hiji karuhun dua. Mun karuhun lab jeung karuhun raig berarti RL. Lain bet apa gitu eta Karuhun ka handap. kaluhur eta mah. Kaluhur ka handap sia di kuaing eta nu ngejeplak tai di dia di kurud anjing. Lain eta naon eta? Teuing ieu naon? Wah, ini lu kita mah males wah. Bambu petuk teh kitu. Lu kita nu Ieu teh keur mikilan, tapi mun dielem belah mana kitu tah ieu nu teu jadi pikirna teh. Ieu teh. Atuh. Mun ieu dielem tah, ieu kumaha ieu? Atuh adik. Terus kumaha? Sok logika teh. Misalkan dia dilemnya ya dilem. Iya nah bijina teh dieu tuh. Iya. No. Orang kudu kumaha? Kumaha? Ya jual wae bila ieu Video asap raya. 100 juta we keur modal kawin. Bener cocok Cik Pe, tangan Pe. Cik belah mana di? Aya nang Google Map gitu. Nah, saya teh kena Google Map. Bisa aya nang Google Map sambungan. Iya di dia cek aing mah. Tah, dia sambungan. Sambungan. Sambungan di iya tumbuh di mana iya? Iya tumbuhnya di mana iya? Iya mah emang geus tumbuh ieu mah. Tumbuhnya di dia, guys. Heeh, ti dieu. Jadi potong, mana yang anda nukia adukeun gitu geus. Oke, tampung lah nya, oke tampungnya. Tampung lah. Dija kumaha Dija menurut Dija. Menurut Dija. Tengiringan abdi mah. Ah, Siapa kitu terkena Persib teh lah anjing. dasar mah ini. Sejur kan Persib. Lain Bandung sih, Ciater. Oh, udah bener lain Bandung orang Ciater itu. Jawa Barat kan Persib. Ah, lain. Ciater malah Jawa Barat. Oh, lain tasuk. Tuh, Jawa Gigir. Jagir. Jawa Gigir. Itu tuh Gunung Singlate itu. Ganti nama guys, ayeuna kurang teh manggung teh di pegunungannya. Manggung plus healing. Oh, manggung plus healing. Tadi lain healing eta atuh healing teh lain gitu. Healing koptang. Jadi di gunung inti namanya. Tapi alhamdulillah lah bisa kau obati lah ku pemandangan anu keren pisan ya guys ningali Pei, mun ente boga imah di dieu nya daek teh kira-kira. Di berai meuli. Nya eta mah kumaha ente naikeun ka urang ente dinya turun naikeun ka urang, urang nanya ka di dinya. Ente lamun boga imah di dieu kira-kira daek moal. Nya lamun di berai daek, lamun meuli mah teu ieu teh strategis. Asalkan tuh Bisa dipakai usaha. Lamun dibere daek. Mun meuli mung. Mun deuk mana saha ieu teh? Ya kan seumpama Lamun bener anu mere mah atuh moal tawarkeun ka di dinya geus ku uing atuh. Naon ieu na? naon cenah nya ka aing atuh. Pancek aing seumpama lamun aing dibere di dieu daek mun meuli. Namun bener gak anu mere nya geus urang heula atuh Pe. Ka di dinya naon sok pinapskeun wae ieu teh. Geus ya. Ditanya teh. Lain geus. Lain geus. Aing ahlina. Geus can. Aing turun aing hanap. Sok turun. Ada tangga kapol ya anak. Turun aing hanap aing. Sok wae da ibu. Carek atuh emang nih. Mung nyarek. Carek urang ieu teh aing Ulah kuat kieu. ulah.